Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda nu mantunkeun carios Mang Sobri dina bagian ka-8. Ieu dongeng mangrupikeun karya fiksi anu direka ku simkuring etang-etang maturan sepi dina wayahan urang istirahat para mitra. Nanging kukituna langkung tipayun simkuring nyuhun dihapunten manawi dina simkuring maoskeun kana ieu carios sok loba kasalahan atanapi kakirangan oge bili ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Kukituna supados tong yang kolong teing kana waktos mangga atuh urang kawitan wae ieu lanjutan dongengna dina lalakon Mang Sobri bagian ka-8. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, ngalanjutkeun hanca anu kamari, Mang Sobri teh kantos mangkat ku naik sapedah para mitra. Panona sigep ningal kajalanan, tanagana bedas kaciren dina ngagoesan pedal sapeda. Nu kahartos pangna kitu sote, pedah gedena rasa kahoyong nu saenggalna meunangkeun lahan gawean para mitra. Nanging Mang Sobri dina laratan jalan sok kaemut pangwarah Bah Kohir jeung Nyi Lastri salaku istrina. Anu langkung sae tujuan ka Mang Kosim teh ulah jadi penujuan utama saurna. Kukituna pas dina salebahing pengkolan kaler nu deukeut jeung lembur gawok, Mang Sobri mengkolkeun stang sapedahna sajurelat aya emutan boga batur di lembur eta teh. Ngaranna si Wasto nu teu sanes mangrupikeun batur ulin kapungkur basa jamanan bujang anom para mitra. Tuh hampir we ieu teh poho aya Wasto di lembur kaler teh euy. Sugan jeung sugan ah manehna aya di bumi kalersan sarah oge dari kalembur gawok mah teh salah oge ah pamikuring teh nyobi mampir heula ka Wasto. Sugan jeung sugan we ieu mah manehna ge kaduh lowongan damel da saur Wasto teh nuju sukses ayeuna teh jadi juragan kalapang ora manehna teh. Gunem hate Mang Sobri bari muru ka arah imahna Wasto para mitra. Salaratan jalan gang nu masih kene garicul jeung aya jeblogan urut kaguyur hujan ngajadikeun Mang Sobri nu ngalaunkeun goesan dan imbangan supados lancar dina mawa sapeda teh teu kablokan ku cara kalogang cai jalanan. Bari harep marna teh salamet nepi ka tujuan ieu teh para mitra. Teu lami katingal sakirang-kirangna jarak pelongan 10 meter imah Wasto nu kapungkur manehna sok ulin basa jamanan bujang nonoman ieu teh para mitra. Tah geuningan alhamdulillah ieu teh tos deukeut rompok si Wasto teh. Sugan we ah nyondong jalmina kuring tatamu teh. Gunemna dina hate Mang Sobri ku enggal muru ngajugjug ka pinujuan para mitra. Celed harita turun Mang Sobri ti sapedahna, tur nyetandarkeun sapedahna kasisieun di handap tangkal nu teu pati gede. Saberes meresan pangangge jeung mastikeun kaayaan rompok kuculang cileung ka kaler jeung ka kidul. Pangarep sugan manawi si Wasto teh aya di sisieun rompokna nya ku pedah memang katingal teu aya. Mang Sobri langsung muru ka arahan panto. Saprakna di hareup panto Mang Sobri tur langsung kaketok jeung uluk salam para mitra. Assalamualaikum. Sakali dua kali salam can wae aya tembalanana. Ku panasaran Mang Sobri nyobian deui salam nu katilu kalina para mitra. Ah geuningan teu aya wae nu nembalan teh. Nuju teu aya di bumi sugan boga rompokna teh. Cing asa kali deui manawi ditembalan ayeuna mah. Assalamualaikum.
Salam Mang Sobri nu katilu kalina bari mika hareup aya tembalanana ti jero teh kana salamna. Teu lami salam teh ditembalan. Pas pisan dina tukangeunana Mang Sobri si horeng si manahorang. Wasto teh nembe mulang ti warung kantos meser bako keur wududeun ieu teh para mitra. Waalaikumsalam. Tembalna wasto ka Mang Sobri harita bari nepuk tak-takna Mang Sobri ti tukang. Nu pasti atuh Mang Sobri teh kaget pedah teu kawak jasa tadina yen bade jol ti tukang pangadegan manehna teh. Kang Sobri nya. Duh. To kagetkeun wae maneh mah to. Tos di mana maneh teh? Ditata di urang uluk salam manawi teh teu ditembalan sugar keur sare beurang ieu teh. Tembal Mang Sobri nu bagja harita tepang sareng rerencangan lami para mitra. Abdi tos ti warung ieu teh Kang. Tah meuli bako. Hayu atuh urang kalebet heula. Cuang ngopi heula yuh di jero. Da teu aya sasaha di dieu mah. Iwal ti abdi nyalira sabab pamajikan dan ujung umbara ieu teh ka Saudi. Momong anda abdi macan gaduh. Nya janten kieu we sorangan wae gulang-guling peuting ge disarangan ku bantal guling. Ajak wasto harita ka Mang Sobri kalebet bari mukakeun tulakan panto para mitra. Mangga Mang mangga, sok mangga calik. Saya aya weh nya. Sok calik we heula. Abdi bade badang ngadamel kopi heula yeuh ka tukang lah. Kocap wasto ka Mang Sobri. Bari jurut harita Mang Sobri teh calik dina kursi rotan ala produksi lembur Cijulang para mitra. Tong ngarepotkeun teuing to. Sawios Ciherang oge. Da urang mah ka dieu teh kangen. Tadi nama da bade ka lembur gawok kuring teh. Nya kulantaran sakalian ngaliwat lembur maneh. Nya mampir we heula sugan-sugan maneh teh aya di bumi. Alhamdulillah pan tiasa amprok oge geuning. Tembal basa-basina Mang Sobri para mitra harita ka wasto. Bari saeutik mukakeun kancing baju nu pangluhurna. Ku maksud ngambehkeun angin ka awakna maklum tos capek ngagoe sapedah teh. Da dina dada ge aya curahan keringat anu ngecelak tanda kacapena. Teh sawios Kang. Alhamdulillah oge pami akang teh masih ingat kene kasim kuring. Manawi teh kantos poho da saurna si Taslim jeung Marku mah akang teh tos jadi jelema kota geuning ayeuna mah. Tembal wasto nu bari ngadamel wedangan ti arahan dapur para mitra. Nu teu jauh jeung ruang tamu harita teh. Tong ece kaleuwihan teuing atuh tok ka babaturan teh. Sagala jadi jelema kota. Mun urang jadi jelema kota mah moal atuh ulin ka maneh teh kuat make sapeda mitoha. Kadana mah mantun mobil atanapi paling henteu nya motor atuh. Ieu mah boroning motor sapeda ge lain hak urang. Mang Sobri kubari basa-basi asa guguyon ngajelaskeun kaayaan anjeunna ka wasto para mitra. Tur bali lerat-leret ka pelongan panto nu tepat ka arahan jalan. Mang Sobri cekat harita pok nyarita deui. Justru to urang datang ka dieu teh di sisi bade silaturahim ieu mah manawi maneh teh kadu lowongan damel kangge urang. Sabab jujur we to ayeuna teh kuring teh nuju katiban apes teu kapalang. Datang ti kota lain kumawa ka bagja nu aya malah langkung sangsara ieu teh kuring teh. Sagala teu boga nanaon ge teu aya. Nya ayeuna teuing mah urang teh pasrah sumerah ka mitoha. Kitu to gayaan urang ayeuna teh. Beja Mang Sobri ka wasto para mitra. Anu kiwari mah nuju mantun wedangan wasto teh kangge bareng-bareng ngawedang di dinya. Maksud akang teh kumaha Kang? Leres kitu ieu teh omongan akang teh. Da kuring mah asa teu percaya pisan akang nyarios kieu teh Kang. Tembal wasto ku asa ngirutkeun alis nu melong kararai Mang Sobri. Ari maneh to. Siga can kenal urang wae atuh. Ira si urang teh pernah ngabohong ka babaturan. Tiba heula ge urang mah mun ngomong teh naon ayana. Tarang-arang kana carita teu manjangkeun, teu mondokeun kalimat mun meunang nampi bebeja oge. Mang Sobri ku ngalereskeun kana katepercayaanna wasto ka manehna. Bisa kitu Kang ieu teh. Kumaha kawitanana? Nya percanten kitu na mah ka akang mah da jalmina ge tara ngabohong. Nanging asa kumaha ieu teh kuring ngadanguna. Sok cobi atuh caritakeun saeutik mah masalah ka kuring. Manawi tiasa ngabantu urang teh Kang. Kocapna wasto ka Mang Sobri. Nu katinggal nampi pisan pami bade tuker paham dina harita kayaanana teh para mitra. Panjang to
pami bade diceritakeun mah panjang pisan ieu teh. Nya nu pasti mah kieu kaayaan kuring ayeuna teh to. Nu tangtos ngabutuhkeun pisan pada melan. Ari beja ti batur maneh saurna jadi bos kalapang ora ieu teh. Pami aya nu bisa kangge dibantosan ku sim kuring mah mangga atuh to nyanggakeun. Akang ku tanaga sareng pangabisa saya aya manawi bahan katampi lah supados asal keing damelan weh ayeuna mah. Kocap Mang Sobri nu mungkas kana carita bari langsung pok kana pokok tujuanana para mitra. Harita wasto bari cengengesan nanggapan omongan ti Mang Sobri. Nu kaharti bisa kitu teh aya rasana duka kumaha nanggepanana ieu teh. Wasto harita negu kana cikopi. Kitu oge katutur ku Mang Sobri. Saprakna gelas diteundeun deui kana tatakan piring di meja. Tuluy wasto nyarios ka Mang Sobri. Alhamdulillah Kang, sim kuring teh kapungkur jadi bos. Ya kitulah bos kalapang ora. Nanging ayeuna teh tos eureun ieu teh tina pademelan kitu teh. Pasaran teh hancur ayeuna mah ku produk tos ayana instan teh pan modeleun pati naon ge sagalana tos aya instan. Ya jadi we atuh tutup produksi sim kuring teh. Kan tenan ayeuna mah sim kuring oge. Ngan saukur ngagarap sawah nu kolot eta ge. Da saeutik teu na oge aya pakaya sanaos ladang warisan ge. Nanging nya kitu panginten teh acan meryogikeun lah kana bantosan ti nu sejen kangge ngagarap sawah kuring teuing mah. Da teu sabaraha luas oge ieu teh ukur sakotakan leutik Kang. Ngadar cukup lah kangge dahar sapopoe. Lah kitu paling kaya anak ayeuna kuring ge Kang. Kocap wasto ka Mang Sobri. Nya Mang Sobri ge balaka hate para mitra. Nampi jawaban ti wasto tadi teh. Sabab da wajar bujeng di lembur neangan pademelan komo kangge kula-kuli dumuk di kota anu kasebatna metropolitan neneangan gawe teh banget kacida sesahna ieu teh para mitra. Oh, ya teu sawios to. Pamita aya kangge nu keur dibantosan ku Akang oge. Akang mah saukur nawaran diri. Cara umumna mah ikhtiar lah neangan gawe manawi kitu oge aya. Mang Sobri nembalan ku bari ngusap keringet dina tarangna. Asa micin tingkah nu karasana langsa, peda pikahareupeunana kenging damelan ti wasto kudu oge taya hasilna para mitra. Hapunten ieu teh nya Kang, sanes ku jujur nolak peda teu hayang dibantosan kitu kuring teh. Malihan mun kuring ngabutuhkeun mah bagja pisan pami kadongkapan Akang ayeuna teh. Nya teras kumaha atuh pami kitu? Akang bade nyobi ka mana deui ieu teh Kang? Wasto nembal ku bari naros sahareupeun rencana ka Mang Sobri. Nya kapaksa paling Akang teh bade ka lembur gawok to. Bade nepungan Mang Kosim lah. Saurna Mang Kosim masih ngabutuhkeun jalmi kangge ngurusan sawah ngagarapan alasna. Maksud teh eta tah cenah aya sawah garapan di alas nya eta di leuweung bulang. Beja Mang Sobri nu harita bari deui nyurup puci kopi. Ayeuna mah asa katinggal. Polahna asa ningning gus nu geus bade cengkat wae kitu tina pangdiukanana ieu teh para mitra. Kela Kang. Mun teu salah dangueun sim kuring teh tadi ngadangu. Akang teh bade ka Mang Kosim nya, urang lembur gawok. Tembal wasto bari naros ka Mang Sobri. Rarai wasto katinggal sapertos ning jelma keur beunang kakaget para mitra. Kitu oge ka Mang Sobri nu satadina bade cengkat asa teu jadi malah ku diuk deui sapertos biasa. Harita pateuteup-teuteub antawis wasto jeung Mang Sobri. Bari pok dijawab ku Mang Sobri asa aya hal kapenasaran kana tujuanna bade muru ka Mang Kosim. Sumuhun to. Akang teh bade ka Mang Kosim urang lembur gawok kunaon kitu? Ari maneh siga meunang kareuas kitu Akang nyarita kitu teh. Wasto teu lami nembal deui. Bari ngalirik ka arahan panto, panona ngalirik ka kaler ka kidul, sok sieun bilih aya jelma anu keur ngupingkeun. Harita bahasa wasto ngalaunan saeutik siga keur ngabebeja pangrahasiaan ka Mang Sobri para mitra. Ari Akang teh leres terang atanapi memang teu aya nu masian terang ka Akang teh Kang. Saha ari Mang Kosim saleresna sareng kumaha caritana antawis Mang Kosim sareng alas bulang teh. Wasto ku naros deui. Nyaksen ngabejakeun tapi kurada sangsi
Bilih leres Mang Sobri pedah teterang ku manehna bakal dibejaan sahayen estuna Mang Kosim urang lembur gawok teh. Teterang tuh akang mah leres pisan teterang saha Mang Kosim teh. Dari terang mah terang sekedar tempat mukimna hungkul di lembur gawok. Ari kenal teuing atanapi pernah ngobrol mah acan pisan sareng akang teh. Dupi kunaon kitu toh? Biasa jadi aneh penasaran akang teh jadina. Taros Mang Sobri ka Wasto karena mawa ka penasaran peda pola omongan Wasto nu tataros tadi ka Mang Sobri para mitra. Oh gitu Kang, manawi teh akang kantos terang. Ieu mah bilih akang can terangnya. Da geus geunjleung urang lembur dieu jeung lembur gawok mah Kang, yen Mang Kosim teh jalmi beunghar malihan juragan anjeunna mah. Sok merean hutang ka batur, bari sok dibungaan. Tapi ieu teh aya sampeur-sampeur angin nu teu sedep ka Mang Kosim teh. Nya bejana mah Mang Kosim teh make pesugihan buta di alas bulang ieu teh Kang. Mentakna nepi ka ayeuna teh teu aya pisan jalmi nu wantun ngagarap sawahna. Ieu mah kapungkur kantos aya carita. Urang maleber kidul kungsi ngagarap sawah Mang Kosim. Saurna pas geus aya lalakon sasasih anjeunna teh maot. Nu mana ieu teh maotna teh saur pamajikanana teu wajar. Nya kitulah huluna tibalik ka tukang ari sabaragat awak leungeun jeung suku tetep kahareup. Pedah kitu teh saurna ieu mah nya. Saur pamajikanana kitu peuting-peuting nampi tamu dibuka teh Mang Kosim. Tah teu lami eta teh Mang Kosim teh ngarubah jinis jadi buta ieu teh anu sakitu keungna. Huntuna teh siungan, awakna hideung, jeung buleuna teh rambutak sakujur awakna lir ibarat bang barongan anu keur butuh dahareun. Nya saprakawis pamajikanana teh tos ningal kitu pingsan harita mah. Eta salakina katimukeun maot isukanana teh. Dina kaayaan anu teu wajar ieu teh Kang. Beja Wasto para mitra ku nyaritakeun hal teu wajar ka Mang Sobri karena masalah Mang Kosim. Mang Sobri harita asa kaget ngawakca naha hampir sami carita teh sareng kuncen anu dicaritakeun ku Bah Khohir dina maotna ngan cukang lantaranana wae anu benten. Hatena pinuh ku tanda taros asa teu mungkin tapi rek miheulaan omong sabab ngarasa bisi salah ka si Wasto. Toh keheula toh eta terasna kumaha toh? Pamajikanana teu ngurus katipung sugana tenapi ka RT nyaritakeun kajadianana. Taros Mang Sobri harita ka Wasto bari mandang teu elap teutepan pisan. Hanas kurasa ka penasaran anu ageung ieu teh para mitra. Ih nyakat tenan atuh ieu teh Kang. Justru eta lapor saurna mah nepi aya Mang Kosim teh kadatangan ku tipung. Nanging bukti da teu aya. Dumu kasaksen ku pamajikan Mang Kosim oge saurna peuting harita mah Mang Kosim teh nuju sare sareng pamajikanana. Janten buktos teh ieu mah lemah weh. Nya saperkawis da sangu teh kapalang geus jadi bubur kitu nya. Eta pamajikanana teh batiku stres sareng traumana kana kajadian eta. Janten gelo ayeuna teh Kang. Eta pamajikanana teh tembal Wasto ka Mang Sobri. Nyarita nepi ka tuntas asa teu aya sabijil beas oge nu katinggaleun para mitra. Aduh, karunya teuing atuh nepi ka kitu. Ya asa jadi leuwih yakin wae hate urang teh to. Berarti pami kitu mah Mang Kosim teh kada diwaspadaan atunya. Justru urang ge saeutik teu geus meunang beja kada hati-hati nyaeta beja ti bapana istri. Nanging teu sabet cara maneh kieu nyarita ka akang teh to. Dupi duka kulantaran teterang bitoha teh nyarita henteu kawas maneh kieu atanapi bisi sieun ngumbar fitnah kitu nama. Nya pami kitu mah urang bade hati-hati heula we lah atuh. Siga nama moal cios ieu teh bade ngajug-jug ka bumi Mang Kosim hariwang karena diri sorangan oge atuh to. Kocapna Mang Sobri
kumungkas carita kawasto harita katingal repe sadayana. Asaning geus lancap cumarita kitu teh timbul rasa ku pada sieun bisi aya hal nute dipikahareup kahareupna laksana jadi ka diri aranjeunna. Saena mah mendingan kitu Kang lah. Wayahna mendingan tong dituluskeun wae niatan bade ka Mang Kosim mah. Atuh kedahna oge kapikir ieu teh ku Akang. Bujeng Akang da jelema dieu ge pada butuh kana pademelan mah Kang. Tapi kunaon atuh pan eta aya pademelan di Mang Kosim tangtosna kasempetan garap sawah di Mang Kosim tapi pada aralimeun. Tah hal kitu teh teu sanes ku peda ayeuna perkawis tadi. Sanes masalah perkawis jauhna ka alas atanapi bangsa satona di alas. Dari kana sato galak teuing mah urang lembur ge pada baroga jampe atuh. Malum da wargi adat di dieu mah Kang. Wasto kumasihan pepeling harita ka Mang Sobri. Kitu oge ka Mang Sobri estuni ngarasa syukur pisan ku pedah tos dibejahkeun sadaya ku wasto para mitra. Hatur nuhun pisan. Pami tadi teh urang langsung ngaleos wae. Nyaeta maksa teh ngajuk-juk ka bumi Mang Kosim. Duka kumaha tu nasib urang kahareupna to. Untungna niat ka Mang Kosim teh kapengkolkeun heula ka manehnya to. Nya kitulah Kang. Mulih dewe. Kersana Gusti nu Maha Mrubening alam ieu mah nya dupina Akang tiasa ka dieu oge. Dupi kumaha? Da ayeuna teh sagala pademelan teh nuju hese oge na Kang. Oge ulah Akang hungkul ieu teh nya. Model si Aji saha kamari teh ka abdi teh sarua nuju neangan damel. Nya ku kieu mah aya rasa syukur oge anapun ayeuna Akang tiasa ditepangkeun deui di dieu sareng abdi. Nya teh saya sanes mah ieu teh ku rencanana oge tihakna anu kawasa pan kitu. Nya teu kurang teu leuwih urang candak we hikmahna kana kajadian ieu mah Kang. Wasto ku ngucap asa bahagia kantos mere beja ka Mang Sobri para mitra. Sok aya rasa asa nyalametkeun ka babaturan mun bade ka alaman pati mah kahareupna. Sumuhun tok. Sakali deui Akang matur nuhun ieu teh ka Wasto. Ngan ieu teh teu karaos urang ngobrol teh to. Akang atuh bade mulih heula mumpung nembean jam asar to ieu teh. Nya pidamelan mah manawi keisukan tiasa neang deui ka nu sanes. Nu jelas mah Akang mah terus rek ikhtiar wae lah pokona mah ari tacan meunang keneh mah. Mang Sobri harita bari cengkat langsung disambut ku cengkatna Wasto nu ngiring ngalangkah ke arahan panto para mitra. Jolna ti panto Mang Sobri muru ke arah sapeda. Kubari sasalaman ka Wasto. Nu tangtos kaharti yen Mang Sobri teh bade pamitan dina tetamu waktu harita. Nya geus nya to, Akang bade mulih. Hatur nuhun kana pangwedanganana ieu teh to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Hati-hati di jalana. Kocap Mang Sobri bari ngaleos ku medalkeun sapedahna kaluar ti pakarangan imah Wasto para mitra. Para mitra kaum dangu, nyaritakeun Mang Sobri nunuju mulang ka lembur bulang kalawan mantun rasa panerang pedah beja ti Wasto ngajadikeun wayah kedah ku urang tinggalkeun heula kana caritana. Ayeuna urang alih ka Nyi Lastri anu nuju ngantosan salakina dongkap ti pamangkatanana nyaeta anu bade ka Mang Kosim teh. Waktu sonten kantos kapedar layung beureum malukmek ngambai di langitan kasisian rucutna gunung bulang nu sakitu luhurna para mitra. Sagurombol manuk-manuk katinggal ngantai rek muru ka arah mulangan leuweung. Didinya tepat di bumina Bah Khohir katinggal Mas Sarbini jeung Nyi Lastri anu pada caralik. Ngantosan wayah
ruk repetan bakal nyorang ke arahan poek. Kitu oge Bah Khohir, anjeunna ge nuju calik bari di samping kalawan pakaian ku tos rapih make baju koko hejo sakumplitan kopea hideung. Nu kantun nungguan prak bedug magrib wae harita mah. Teka tinggal oge bako mole teh keur dilintingan ku anjeunna kangge ngeusi sepetna bibir cara maklumna kaum lalaki. Kang Sobri teh kamana kitunya mak? Tacan mulang kene kantos sonten kieu oge. Apa ngaprak ulin heula kitu? Kanu sejen apa kamana ieu teh nya mak? Taros nyilastri ka indungna para mitra nu kalingkup ku rasa hariwang ka salaki. Yeuh, nya panginten nuju nganjang meureun Lastri karanda salaki maneh teh. Dumuk da beungeut nageh kitu masih wae dipercaya maneh mah boga salaki kitu teh. Pada melan tegableg nganggur nu aya mah angger we digedekeun maneh mah rasa kamelang kacinta ka salaki modelen kitu teh. Tembal Masar Bini ka Nyi Lastri nu teu jauh Masar Bini mah ngajawab ge asal telepok wae ku seneng pisan ngagogoreng ka Mang Sobri para mitra. Da dina hatena hayang pisan Nyi Lastri teh pipisahan jeung Mang Sobri peda hayang laksana tujuan bisa ngajodohkeun Nyi Lastri ka Juragan Komar supados beunghar. Neng nong ieu teh para mitranya. Aduh hapunten. Kabujeng Neng nong ieu teh dongengna. Insyaallah urang lanjut cumaritana dina bagian ka-8. Simkuring Encing Adnan salaku tukang ngadongeng neda pamit undur diri sareng nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatanana dina maoskeun kana ieu carita. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.